Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorbacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 70. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna judulna nyaeta Tarima Salah. Ye yasana Bapak Yo S. Wijaya. Sumangga supados tinyang kolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Teu nyaho meus-meus acan yen manehna bakal datang sore eta. Da panjang janjina mah malam minggu, ari harita malam rebo, pantes lamun kuring geus poho oge. Kana pesenanana, manehna menta diagehan karcis kelas 1, 3. Cenah mah rek lalajo jeung adi beuteungna nu kakara datang ti lembur. Harita oge kungsi ku kuring dipangmisahkeun, tapi di arep-arep teh teu datang bae. Atuh kuring jadi rugi da karcis henteu kajual. Rentang-rentang keneh oge ku kuring geus kabireungeuh, tapi datangna nyorangan teu bareng jeung pamajikanana atawa adi beuteungna. Sakumaha janji manehna basa malam minggu teh cara sasari. Lamun manehna rek nepungan kuring tara langsung nyamperkeun. Asal kuring geus nyaho yen manehna datang, manehna sok tuluy nyalingker asup ka toko buku nu beulah kaler. Engke di mana kuring geus salse, sok tuluy nyamperkeun ka dinya. Kawasna bae manehna ngarasa era pedah kuring ngalakonan gawean hina. Tapi sanajan kitu tali mimitran kuring jeung manehna henteu pegat. Bener manehna teu panujueun kana pagawean kuring, mindang nyempad, remen ngageunggeureurkeun. Tapi da ku kuringna tara dilawan ukur dijawab ku seuri atawa sakapeung masok tarima salah. Manehna teu bisa majar kumaha. Komo sanggeus kadieunnakeun mah tali mimitran teh kalah beuki raket. Bisa jadi lantaran manehna geus rarabi, malah geus boga bati lalaki hiji, tur hirup dina gaji anu teu nyumponan. Nu mata kitu oge ayeuna mah manehna mindang datang ka kuring boh ka imah boh ka pagawean, biasana sok ngadon nyaritakeun kasusah, malah mindang namah ditungtungan ku omongan. Cing Sugandi silaing aya dewek tulungan. Ari di kuring da memang aya ari keur aya mah tara hese, malah atoh bae sanyana mah lantaran boga sobat geus jeneng tapi aya keneh pangabutuhna ka pantar kuring. Anehna teh sanggeus kabutuhna mindang dicumponan mah ku kuring jadi langka nyempad tara ngageunggeureurkeun. Dalil-dalil hukumna oge geus lila teu dikuliahkeun. Keur kuring mah aya untungna lantaran ku kitu teh asa beuki deukeut bae ka manehna. Ari ka tukang-tukang mah sanggeus manehna mere dalil-dalil hukum anu maksudna nyalahkeun pagawean kuring, sok sararangeuk patepung. Asa ngajauhan hate teh lir kahalangan ku jungkrang nulung kawing. Ayeuna hubungan kuring jeung manehna teh pulih deui sabihari. Sobat medok ti bubudak tu da kuring jeung Ki Darman teh nyobat di zaman keur ditaranjang bari guyang di walungan keneh. Sok silih belaan mun salah saurang boga musuh, batur ngarit jeung ngalasulu, batur sahuap sahakan. Atuh di SR sabangku jeung manehna. Basa di SMP jabati sakelas teh sapamondokan deui babarengan ngaliwat. Ngan basa di SMA papisah teh, pisah teh lain pajauh da tetep ari sapamondokan mah ieu mah pedah henteu sasakola. Manehna katarima ka bagian B, ari kuring ka bagian A. Da puguh penteuna alus manehna. Memang pinter Ki Darman teh, malah zaman di SR mah ari ngitung teh kuring oge sok niron ti manehna. Dasar ulah papisah teh atawa pedah salilana babarengan bae sugan, tungtungna cita-cita oge sarua. Duka kuring nu kapangaruhan ku Darman, duka sabalikna. Nu pasti mah kuring jeung manehna teh pada hayang ka fakultas hukum, duanana hayang jadi sarjana hukum.
atuh salepasna ti SMA teh babarengan deui bae sakuliah jeung tetep sapamondokan. Upama diloyogkeun kana nasib mah sigana nya kuring mah eueuh nasib jadi sarjana, tapi ari dipikir deui bari nginget-nginget lalampahan anu katukang teteh lain eueuh nasib ngan salah kuring sorangan. Ayeuna kapikir soteh yen lampah kitu teh salah. Basa kuring anyaran di pelonco sok rasa mokaha boga angkehan ieu aing student karesep teh ngalayang ka tempat-tempat nu rame pamer topi. Komo sanggeus aya 2-3 mojang nu nyantel mah meh unggal sore ngatrok teh. Ari nu jadi tujuan biasana mah bioskop. Atuh komo we eukeur mah awak kuring teh badilu katambah boga rasa harga diri leuwih ti batur da student teh. Ari hate kadorong ku hawa mojang anu ngadaguan dipangmelikeun karcis. Asa jagona weh dihareupeun loket teh. Cendekna tara nepi ka gagal ari kuring ngantai karcis teh. Ari Ki Darman ku uleun pisan harita teh. Sakalian diajak jalan-jalan oge tara daek. Paribasa ngan kagok boga salinen ieu aya bereseun itu. Waktu Ki Darman lulus tingkat persiapan kuring mah kapaksa kudu malikan deui. Ari kakarasa kali mah teu era teu nyeri hate ngan karasa peurihna mah waktu kuring nempuh ujian tingkat persiapan pikeun ka 3 kalina. Ki Darman harita maju ujian sarjana muda pikeun ka 3 kalina kuring teu lulus, malah kena ku screening kudu kaluar ti fakultas. Ari Ki Darman jabat lulus teh make diangkat jadi asisten deui. Lebah dieu mah kuring ngarasa hanjelu ngan henteu we nepi ka ceurik. Pang-pang namah era kuno di lembur, boh ku kolot boh ku tatangga. Komo sanggeus meunang beja Ki Darman dipulung minantu ku Haji Sarip mah dikawinkeun ka Mimin. Hate beuki ngarakacak bae. Mimin teh di lembur kuring mah apan mojang pangmencrangna. Terus terang bae kuring oge aya pikir kadua leutik ka Mimin teh. Ayeuna Mimin geus meh 2 tahun dipihukumna ku Darman, malah geus batian hiji. Wawan ngaranna teh jeung kacida dipika memetna ku kolot-kolotna. Kaluar ti sakola kuring muluntu teu boga gawe. Da masing ider-ideran oge neangan pagawean weleh ijazah SMA teh teu payu kana duit. Piraku ari kudu menta dibajuan bae ka kolot mah. Komo sanggeus kolot kuring uningan kuring dikaluarkeun ti fakultas mah boro-boro wani menta duit era. Ari kudu balik ka lembur lah jabat tinggal rumas teh hese nyumputkeun beungeut jeung jauh ka bioskop deui. Mangkaning ka bioskop teh geus nyandu pisan. Komo dina kaayaan keur bingung mah bioskop teh jadi tempat hiburan hiji-hijina. Lantaran geus aya keahlian ari kana ngantai karcis bioskop mah lila-lila lain ngan meuli keur sorangan bae atawa PHP si Tini jeung si Lilis, tapi make ngahaja meuli jualeun deui nyatut. Mimitina mah iseng we leletikan jeung nya deui asa era jeung sieun da puguh dinten teu oge ngalanggar hukum. Aya dina jalan salah. Pang-pang namah deui lebar ku tagog. Tapi lila-lila mah geuning asa biasa jeung lain kuring bae anu butuh teh. Dan nu mareuli mah siga leuwih butuh batan kuring. Pantes ari ku kitu teh mah da pikeun anu baleunghar mah sigana kajen teuing meuli mahal tibatan kudu risek baju balas pasesedek ngantai karcis. Menang midang satakarna ti imah piraku kudu kusut ku meuli karcis. Pikeun jalma-jalma kagok macem kuring nya aya oge untungna jabati bisa seubeuh lalajo teh jeung bisa hirup. Geura we lamun sakali main bisa menang 10 karcis make boga peleuwih antara 150 nepi ka 200 rupiah. 3 kali main teh apan kudu ari boga nepi ka 5 atawa 600 rupiah mah digawe ngadu tanaga memenitan antara jam 3 sore nepi ka jam 8 bisa kagaji seeutikna 500 rupiah najan teu mayeng. Sedangkan ijazah SMA kuring upama digawe di kantor-kantor dina sabulana kawasna moal jauh tina 500 rupiah. Ku kuring sok diukur ku penghasilan Ki Darman diganda geus boga ijazah sarjana muda gajihna teu jauh tina 1.500 rupiah. Sakitu teh jeung anak pamajikan cacakan ditambah jeung ti sisi ti gigir sok ngajar di sakola-sakola swasta
Cek manehna mah terlebih ti 2.000 rupiah. Pantes teu mah ieu oge da puguh pajamanan sakieu weritna. Katurug-turug kudu mayar ongkos neruskeun sakola. Aduh zaman harita mah pamiarsanya 500 rupiah cenah sasasihna ieu. Gaji sore harita oge kuring keur ngeleyeng haharewosan nawar-nawarkeun karcis. Sisinarieun ti iseun keur kuring mah langganan-langganan kuring teu katembong lalajo lantaran can salse sieun film kaburu diputer heug karcis nu aya di kuring teu kaburu kajual. Ki Darman teu gewat-gewat di tepungan keur jongjon-jongjon lelempangan bari gagar nyeman nawar-nawarkeun karcis tak kuring aya nu muntangan. Kuring ngalieuk geuning si laing euy man nahangan sorangan ka dieu geura sakedeung aya pibejaeun. Aya naon man? Nah basa malam minggu diarep-arep eueuh bae. Ampura bae euy, puguh budak gering. Wawan cek kuring. Kumaha ayeuna geus cager? Nyaeta puguh pi kasalempangeun kolera kawasna mah. Geus dibawa ka dokter. Nyaeta acan. Naha atuh? Puguh keur kosong euy. Butuh duit unti kamari datang ka dewek. Nu matak era cenah. Naon? Era. Lah make era sagala. Darman tungkul kuring cupu capa kana saku. Eueuh duit di dewek ge ayeuna mah euy. Lamun isuk mah bisa nyokot heula ka kantor pos. Perlu ayeuna salempang ku si Wawan. Tuh geus dibelikeun kabeh kana karcis. Can kajual hiji-hiji acan cek kuring ka manehna. Kumaha atuhnya? Daek ngadagoan sakedeung. Tapi ulah lila. Karek ge aya 5 lengkah mah manehna geus ngagerowan deui. Naon? Cek kuring harita ka manehna. Itu tuh cek manehna ngaharewos. Nu turun tina sedan muli dewek rek lalajo meureun tawaran karcis. Kutan eta teh murid si laing atuh moal jadi duit nawarkeun karcis ka barudak eta mah. Nah, da anak nu baleunghar. Nyaeta loba teuing jasa ka manehna teh. Karcis ge tara mareuli maranehanana mah. Eta oge culang cileungna neangan dewek moal salah. Sabot kitu oge si Ida geus awaseun manten ka kuring. Weuh, meuni giak nyalampeurkeun. Kuring buru-buru ngepelkeun karcis 3 lambar kana leungeun Darman. Ku si laing kudu diaku tah karcis teh hegrek dipulangkeun deui. Ki Darman rungah ringeh tapi si Ida jeung baturna kaburu deukeut manten. Nongton Id cek kuring. Tapi si Ida teu malire ditanya teh kalah kang ngunggek ngahormat ka Darman. Wilujeng sonten Pak cek barudak meh bareng. Bade nongton bapak teh. Nya tapi ibu teu damang palon Darman bangun haroream. Kuring buru-buru nempas. Sumuhun kitu Den, teu tiasa diwangsulkeun deui karcis mah. Margi teu aya waktos kangge ngicalna deui ka nu sanes. Bapak teh moal cios nongton. Gentosan deui we ku abi karcisna cek si Ida harita. Dasar Darman piadvokateun pinter nembalana teh. Pek bae rek diparake mah Id. Kabeneran aya 3 teu kudu dibeli deui. Sabaraha meserna Pak? Cek si Tuti harita. 50-an cek kuring bari buru-buru indit. Ih, si teu uyahan cek si Ida bari mureleng ka kuring. Duka kumaha rebut tawarna mah Darman jeung barudak teh ngan sanggeus barudak arasup Darman nyamperkeun ka kuring. Jadi 200 rupiah euy. Gening tembal kuring harita. Duitna 2 lambar ratusan didewek eueuh pulang da teu boga. Mahi sakitu. Kawasna mah moal sakurang-kurangna kudu 400 mah. Ke dagoan sugan menang deui. Cinggu dewek bantuan ngajualna sugan we aya nu wawuh cara tadi cek manehna harita ka kuring. Ulah euy goreng kasebutna. Lah sok bae ka dieu minta 2 lambar mah.
Kalah kumaksa sok kukuring dibere karcis kelas 1 tilu lambar. Tidinya mah papahare pada neangan nu pimelieun. Tapi dadarman lain ahlina kawasna ngan ngadaguan wawuh bae. Rek akon-akon tetulus lalajo cara kamuridna tadi. Kakara oge payu salambar barudak koleha kuring geus ting balicet bari mere tanda aya bahaya. Barang dilieu kebelah kaler bener we PM sabubuhan jung jeleng tina power. Tangtu aya pembersihan, ras ingat kaki Darman, buru-buru kukuring di teangan, tapi da jelema sakitu pagali wotahna jeung kerusuh pisan, lapur teka ciri kalangkang na acan. Ari kuring kudu buru-buru ninggalkeun palataran bioskop, da ngajentul di dinya mah sarua we jeung marabkeun maneh. Komo barang nenjo aya tukang catut duaan digiring-giring mah bari ditutur-tuturkeun ku paneunggel karet ku PM. Kuring geus teu nolih nanaon deui, kuliwad ka tukang ngenjal marea terus ngejat ti dinya. Sanggeus jauh jeung Buni kakara ngarasa aman, tapi hate mah keukeuh inget bae ka Darman. Kapaur teh sieun manehna lelewo deh, heg ngiwing-ngiwing karcis. Mangkaning dina pembersihan kitu mah sok rea nu katewak teu pupuguh. Maklum tukang catut anu beunang teh ku kasieunnan mah sok satunjuk-tunjukna. Najan kanu teu wawuh oge sok terus bae nunjuk. Ari manehna nenjoeun nu ngiwing-ngiwing karcis teh. Mun teu kitu manehna sok digebug tuh da. Tapi da barudak calo oge geus tuman yang hareupan kitu teh. Adang langka pisan anu beunang mah. Nu puguh ripuh mah nu katewak we. Kira-kira kaayaan geus all clear. Geus teu aya bahaya, kuring ngadeukeutan deui palataran bioskop. Katara film geus mimiti main lantaran di luar jelema geus corengcang. Barang kuring nyerangkeun dinu rada Buni, bet PM teh kakara rek naraek deui kana mobil. Pohara kagetna, barang di antaran digiringkeun teh aya Darman. Teteh laki Darman moal kaliru dengan 5an digiringkeun harita teh. Beri rada teu sadar kuring ngagidig nyampurkeun ka lebah power. Angkeuhan mah rek ngebejaan PM yen ki Darman mah lain tukang catut. Mangkaning didagohan ku barudak gering moal boha di arap-arapna teh. Ras deui kana kayaan kuring harita. Atuh mun nyamperkeun teh sarua we jeung ngabejakeun maneh. Da geus tangtu kana ditunjukna ku babaturan anu aya di jero power. Nu ditangkep teh piraku geunah nenjok kuring bebas kitu. Kapaksa lengkah teh teu diteruskeun. Hate mandeg mayong. Wah tira ku Darman jeung anak bojona. Ras deui ka diri sorangan, tungtungna bingung nu aya. Sabot kitu oge power geus indit manten. Kuring ukur ngembang kadu jeung keukeuh asa boga dosa, rumasa salah. Panon kuring neuteut nuturkeun power nepi ka ngilesna. Sadar soteh kuring ingat ka pamajikanana di imah geus moal boa keur ngagugulung budak gering. Gura-giru kuring balik. Sabada ngeclok duit kanu boga imah, kop kana sapeda. Dius muru ka imah Darman. Kasampak dirinya geus loba jelema ngagimbung. Di jero kadenge sora nu ceurik. Kawasna mah pantona disosi dan norek ngaralongok teu barisaeun asup. Aya naon ieu teh Mang? Ceuk kuring kanu nangtung. Nangkep harigu deukeut lawang. Duh ka atuh Cep, tembalna. Panto disosi ti lebet ari bade diketrok teu wantun. Ieu mah ngagimbung soteh hariwang we nguping nu nangis meuni antep-antepan. Kuring geuwat muru ka lawang, panto diketrokan bari ngagerowan Mimin sababaraha kali. Kerelek sora sosi, brai panto muka, breh mojang lenjang sarimbag jeung Mimin, kawasna mah adina. Teu kungsi ngobrol heula jeung nu muka panto teh, terus kuring muru ka jero. Teu asa-asa da geus conggah, kasampak Mimin keur ngadingdiut ceurik. Bari ngokohod budak anu ngalempreh. Nyeri naon wawan teh Min? Ceuk kuring bari diuk dina kursi anu diasongkeun ku Nyi Mojang. Ulah didekeman kitu atuh, awon hawana. Kek kuringnya kelepi gelang budak, ceuk rarasaan jalan getihna teu normal. Awakna panas nyongkap, ambekanana kerap tapi pondok bangunu eungap. Micen wae Min. Mimin teu nembalan kalah kanging hak. Maklum anu anakan kakara jeung epes meer. Henteu ayeuna mah
kamari mah muhun micen bae cek adina mang nembalankeun. Teu 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 pendak sareng Kang Darman cek Mimin bari eurih-euriheun. Muhun pendak tadi kinten jam 3 cek kuring beri ngarang piongongeun. Bade ka mana cenah? Nyanggam nama bade ka lembur ngajurungan akang ka dieu mi HP Wawan cenah bisi teu bisa mulang ayeuna. Nah aya jelema teu boga teuing pikiran cek Mimin semu nu keheul. Tatangga anu tadi ngagimbung di luar nungtutan arasup bari gupgap nyarabak talang budak. Rupa-rupa omonganana aya nu ngaregreugeun, aya nu ngahariwangkeun. Kuring teu rela nyarita. Lewas kaluar neangan imah nu aya teleponan. Sabada dedepongan menta idin kanu bogana, kuring nelpon dokter. Geus 3 dokter eueuh nu daek. Kaopatna dokter Tionghoa daekeun-daekeunana mah ngan tunggu sebentar cenah. Tabuh genap saparapat dokter geus beres mariksa, budak geus disuntik, resepna geus dibikeun ka kuring. Sabaraha dokter? 500 cenah bangun asa-asa. Bro ku kuring dibayar mahal geuning dokter teh ari dipanggil mah. Waktu dokter balik kuring milu kana mobilna rek meuli ubar ka apotek. 500 rupiah teh make jeung ngasaan tumpak Impala segala rupa. Oh, dia itu anak tuan? Cek dokter. Iya, kuring ngajawab bari ingguk. Balu punya 1. Kuring unggek deui. Bagus, tuan begitu tenang. Sebentar dia sembuh. Jaga saja, baik-baik ya. Ngomongna kitu teh bari semu nu api lain ka kuring nama. Mudah-mudahan saja tembal kuring beri rada seri koneng. Bagaimana tuan pulang? Beri ngareret aya nama ka kuring. Kata rasieun dipiluan deui ari balik. Pake beca tembal kuring. Teu pira meuli ubar teh ngan 250 rupiaheun. Tapi ku sakitu teh Mimin jeung adina mah bangun kageteun da kabeh ditangkes ku kuring. Salila kuring di dinya babantu bari ngalayanan tatangga-tatangga anu ngalongok. Hate mah teu weuleh ingat ka Darman, melang jeung asa boga dosa pangpangna mah. Ari ningal tatangga-tatanggana sakitu reana nu ngalongok, kuring milu atoh teu wudu geuning Darman bisa hirup kumbuhna mah katara kacida akurna jeung tatangga. Ngan bae sigana ngajaga gengsi da ari aya kabutuh mah tara ka tatangga tapi sok ka kuring. Unggal aya tatangga nu nanyakeun Darman ku kuring cukup ku dijawab kalembur ngawartosan sepuh-sepuhna. Lamun aya nu nanya katutuluyan pajar kuring dulurna cukup ku kuring disemuhunkeun bari unggek bae. Ngobrol mah geus teu puguh alang ujurna ka kaler ka kidul. Malah aya nu nyangka kuring salaki adina Mimin sagala rupa. Samarukna kuring sarimbit keur nganjang. Ari nu dipake paur sieun aya di antara semah anu kungsi meuli karcis ti kuring. Tangtu kanyahoan yen kuring tukang catut karcis bioskop aya da ari kaera mah. Kapeutingnakeun sanggeus nu ngalongok baralik kuring oge aya niat rek balik. Tapi ras ka Darman ingat kana omongan dokter dina mobil. Jadi teu tega ninggalkeun teh. Komo sanggeus Mimin jeung adina omat-omatan mah hayang dibaturan. Sapeupeting ngemitan nu gering tiluan, kitu ge ari Mimin jeung adina mah bubuhan awewe, sigana teh kalah ku geus teu katahan mah teu burung sarare. Ari kuring boro-boro bisa peureum, eukeur mah ku ngendongna oge geus karasa rada aneh. Heug ningal Wawan sakitu payahna, katambah ingat ka bapana nu ditawan ku PM, atuh puguh pitunduheun teh jara rawuh. Kacipta Ki Darman oge moal biseun sare peuting eta teh. Mun parang Mimin atawa adina nyaring, sok nyelang-nyelang ngobrol. Tapi kitu teh we teu pararuguh. Komo ngobrol jeung adina mah asa kararagok, jeung eta deui budak teh leuwih geulis. Batan lanceukna teu sangka pikitueun bareto mah. Bakat ningku capek tos ajrag ijrig, kawasna kasubuhnakeun kuring kaliesan dina kursi, nyering soteh kagareuwahkeun ku nu ngaguyah-guyah. Acan ge inget bener yen kuring kasarean geus kadenge nu jejeritan di kamar. Sanajan dulungu keneh bari reuwas, kuring sirikna teu notogkeun maneh muru ka kamar. Kasampak Mimin keur ngekeuweuk budak bari ngadingdiut sasambat. Gusti, Kang Darman,
teuing ujang bake ninggalkeun. Kuring samara polah bareuheudeun katambah jerit deui adina mimin ngoceak ceurik atuh meuni gereus. Duh kanaonnya ya bahasa gereus. Teu lila rabul tatangga daratang ditambah ku inget ka Darman. Kuring poho di kalalakian teu karasa deui cipanon rembes barijil. Bakat tingku bingung teu loba carita daragdag ka dapur kop kana sapeda celak belenyeng muru ka markas PM. Harita teh wanci carangcang tihang. Datang ka kantor PM ujug-ujug ditegor bae, melah sirikna teu mebeutkeun maneh tina sapeda oge da ditodong ku bedil. Geus rada leler kakara kuring sadar yen lebah dinya teh kudu turun jeung kudu mel heula. Aya naon? Ceuk nu jaga rada nyereng. Rek nembalan teh teu bisa pok, eukeun mah napas sesek keneh urut ngaboseh satakar kebek, katambah-tambah reuwas urut disentak dieu. Atuh ukur hengkekan bari ngahegak. Sanggeus rada lila kakara kuring ulak ilik. Si horeng kaayaan kuring harita teh teu matut pisan. Jaba tira risek teh baju teu dikancingkeun jeung teu disendal-sendal acan deui. Tangtu we disangka jalma teu ecreug. Kabasna ningali kaayaan kuring kitu mah nu jaga teh rada karunyangeun. Buktina bae henteu terus-terusan nanya kalah kanitah diuk dina bangku deket garduh jaga. Geus reureuh mah kakara kuring nyaritakeun lalampahan harita. Pang nepi karurusan poho kana aturan nu aya. Nu jaga teu bisa mutuskeun harita lantaran kudu ngadagoan komandan. Jam sabaraha sumpingna? Kuring nanya bari rada hanjelu. Jam 7 tembalna pondok. Mangkaning dina jam anu naklok dina tembok kakara jam 6. Sajam deui kuring kudu ngalalengkur di dinya. Teu budu keselna mah. Tapi dalah di kumaha sajeroni ngadagoan hate mah kumalayang ka imah Darman. Ras kawawan budak sakitu kasepna jeung lucuna bet pondok umur. Inget deui kana kahirupan sakitu weritna asa mending kitu tibatan balangsak mah asana. Leuwih hade pondok umur we perlaya memeh sangsara. Ngalamun oge teu puguh runtuyanana da pikir teu pararuguh. Inget-inget soteh geus aya nu manggil. Barang bus oge ka kamar komandan ujug-ujug karung we ningali kuring teh beri nelek-nelek ti handap nepi ka luhur. Sanggeus nitah diuk anjeunna naros. Bener Darman teh kapapatenan? Sumuhun Pak, tembal kuring. Bener Darman teh lain tukang catut. Terang pisan manggawe tingali kateranganana. Bener ari kateranganana mah jalma terpelajar tapi da urang ge geus loba pangalaman. Lin sakali bae mangginu kitu teh. Kapaksa kuring balaka yen karcis nu dibawa ku Darman teh karcis ti kuring. Pondokna kuring ngaku kuring rumah sasalah, kuring nu kudu ditahan lain Darman. Jadi daek mun maneh ditahan ngagantian Darman. Mangga namung naon komandan megat kalimah. Namung Darman kapapatenan di dieu teu aya pisan barayana. Abdi nadawi di mulasara mayit heula. Upami parantos beres tangtos ka dieu. Komandan ngahulang. Maneh moal jalir beri semu nu ngajug-jugan hate kuring. Moal mangga ieu katerangan abdi tahan di dieu. Sanggup mun jam 10 maneh geus dijagrag di dieu. Sanggem tebal kuring. Heuh gari kitu mah cing ragoan di luar. Teu lila Darman datang nyamperkeun pakaianana karusut beungeutna sepa jeung panonna barintit. Hayu man balik ceuk kuring. Hampura man si laing katalang sara ku dewek. Teu salah si laing sabalikna dewek nu ngahesekeun kumaha si laing nepungan mimin. Kamari sore kumaha wawan mending. Rada asa-asa kuring nimbalan teh. Mending ceuk kuring ngarah pondok. Heueuh syukur atuh. Nah eta si laing teh disapatu puguh rusuh can kacai-cai acan sapeuting melang ka si laing. Lantaran Darman bangun teu percayaeun kana caritaan kuring kitu gawat ku kuring diajak boncengan bari sakalian ka kantor pos. Kuring nyimpang heula ka imah disalin jeung nyokot buku tabungan. Ka kantor pos mah teu kana sapeda kana beca duaan. Bener wawan teh mending euy ceuk Darman dina beca harita. Bener dewek mah hayang geura ka imah mimin teu nanyakeun dewek.
si laing dibejakeun ka lembur ulah bebeja ditahan ka Mimin mah. Kantor pos kakara pisan buka sabada ngeusian kwitansi nyokot duit 3.000 rupiah sok ditumpukeun dina kwitansi nu batur ditungguan ku Darman. Ari kuring terus ke bagian telegram rek ngebejaan kolot-kolot Darman anu di lembur basa disampurkeun deui teh ka sampak Darman keur milang duit. Geus man, nah euy loba-loba teuing nyokot duit teh ampihan we heula tembal kuring aya kabutuh puguh. Turun ti kantor pos celah kana beca di jalan kuring mikir antara nyarita jeung henteu ngeunaan Darman ka papatenan. Mun teu dibejaan harita bisi ngarenjag engke mun datang. Ari dibejaan kumaha ngamimitianana. Darman geus sababaraha kali ngarampaan sakuna sigana masieun neungeut tah duit teh. Salah kuring make disina ku manehna dibawana. Kawasna mah kuring nyokot duit sakitu teh Darman ngarasa curiga. Nah euy loba-loba teuing nyokot duit teh. Sanajan rada bingung tapi kuring asa manggih jalan kalawan rada malapah gedang pok dicaritakeun papasten anu tumiba kana dirina. Bari dicombo sabisa-bisa sangkan teger. Tapi saha nu teu nyaah atuh ka anak sigana teh mun lain lalaki geus ngagohak karasa leungeunna nyekelan pepeuteyan kuring ti kakarakat nahan picerikeun bangunna mah. Ari tukang beca mah teu nyahona naon jongjon we ngabose. Geus deukeut ka imah Darman kuring ngarasa helok sidik ari kursi mah dikaluar-kaluarkeun tapi naha betaya jalma saurang-urang acan. Piraku ari geus beres ngurebkeun mayit mah ceuk hate harita kakara pukul 8 kurang 10 menit jeung piraku teu ngadagoan bapana heula. Kakara ge eureun beca teh Darman mah geus luncat muruka imah. Sabada mayar beca kuring nuturkeun jandela malaruka kursi di laluar tapi eueuh jelema. Barang bus ka kamar Darman keur ngahulang netep wawan. Ari ditelek-telek ku kuring budak teh bet siga keur sareti branaker. Duka atoh duka bakat ningku sono atawa sedih Darman ngarangkul anakna. Nah atuh budak teh make ngulisi. Kuring jeung Darman papelong-pelong inget soteh kuring mah barang ngalieu ka sakurilingeun kamar. Mimin jeung adina areuweuh. Kakara oge kuring rek neangan geus tolojol manten duanana ti dapur. Min ceuk kuring ari tadi budak teh kunaon? Nya abi oge sugan teh da mani rewas kapiuhan sigana mah dapan sawewengi oge les-lesan bae. Nah atuh ngarerewas tadi teh ujug-ujug ting jarerit bae. Atuh da sugan teh tos titik-titik eta tadi mah ari ayi teras ka mana? Ari kuring ngakangkeun ka Mimin teh. Nah manehna bet nyebut ayi sakapeung mah can beres pancakakina. Nya eta tuh kurang asak pariksa tapi tepang disetan plat cenah nyusulan apa nawawan kalembur ceuk Mimin bangun kaget eta meureun pedah teu lila. Nya ari maksad mah tapi tepang disetan plat cenah nyubuh ti dituna. Geuning ieu reureup budak teh Min ceuk Darman kakara bisa nyuara. Kapan manggil dokter kamari? Ah nyaman salah dewek teu taliti. Sudah gemper kuting jarerit tadi teh. Ongkoh budakna didekeman wae ku indungna tepati sidik tapi mati ta dokter teh suntikanana tiis leungeunna ngora-ngora keneh. Nuhun euy ceuk Darman bari ngalimba teu kuateun neruskeun caritaanana. Ras kuring ingat yen didagoan ku PM aya waktu 50 menit deui pikeun kuring ganjang nyarita rek milu mandi. Najan hate rada teu paruruguh oge tapi ari dina mandi mah rada hegar lantaran make anduk weuteuh jeung sabun Pinolia. Dukan usaha ngan anu nyayagikeunana mah tetela adina Mimin nili kana kaayaan harita geus moal boa anu nimba tadi isuk-isuk oge tangtu nu geulis. Najan diburuk ku waktu jeung bari bingung tapi kuring nyerang heula gumbira. Cai beunang nimba nu lenjang anduk weuteuh seungit sabun Pinolia beunang nyayagikeun manehna kaitung lain jelema mun kuring teu ngaheot leutik teh. Aduh aya sabun Pinolia nya pamirsa ayeuna mah naon aya duka aya keneh duka henteu eta aya tahun naon zaman ayeuna mah.
Beres mandi kuring pamitan, tapi nu boga imah keukeuh ngajak dahar heula. Rupana barang katangen Wawan hirup keneh oge, si Lenjang mah tuluy ka dapur masak. Bari ngadagoan anu sayagi kuring asup ka kamar rek nempo Wawan, kasampak Darman keur sidengdang dina sisi ranjang bari neuteut budak. Ah, cager man ayeuna mah ari si laing rek iraha meunang gelar SH teh. Teuing atuh, dari tentamena mah geus asup kabeh, tinggal tesisna keur dipigawe. Nah, atuh lain buru-buru anggeuskeun lah biayana euy teu kabadag. Kertas mahal, acan itu ieuna lain ari si laing eueuh harepan sakola deui. Teuing atuh, teu kaharti ku dewek mah sakola teh. Obrolan kapegat kuno geulis ngajak ngariung berak bala kecrakan dahar opatan. Itung-itung nyelametkeun budak maot hirup deui. Red kana erloji geus pukul 10 kurang 20 menit. Teu wuduh hateteh tagiwur ngahuap ge asa asup asa henteu. Tapi srek suku padu jeung nu empuk-empuk kerennya di kana hate mending ngurunyut kawas kaseureud listrik saeutik. Beuki hoream we indit ka kantor PM teh da eta make diselang ngadu suku heula sagala rupa jeung nu geulis. Ari panyana teh tuh da sampean nu geulis moal males ngopepang waktu ku kuring kasenggol. Bari rada teu dihaja teh. Kutan kitu ari istri geus karuhan ari kuring mah dibere kitu komo. Red kana erloji geus tabuh 10 kurang saparapat. Ari suku asa berat sabelah dan apal teh. Tapi kanikmatan anu ngan saukur 5 menit teh jeung bisa keneh dituluykeun sawatara menit deui. Eleh ari ku kasieun ku PM mah. Kuring negerkeun maneh kuniang cengkat bari haroream najan diandag oge tetep maksa arek indit. Kanu geulis kuring teu wani neuteup lantaran rada era urut bieu da sieun teu kaduga indit. Rek mana ieu laing teh rurusuhan cek Darman bari nuturkeun. Kuring ngaharewos. Pukul 10 dewek kudu jagrag di kantor PM ngagentenan ilaing tong dipake pikiran. Ieu mah tarima salah dewek. Kakaragen nepi kaburuan Darman geus ngudag. Ieu duit kok bae rawatan cek kuring. Hadiah keur Wawan cacarekan ti dewek. Kuring ngagidig beri teu ngalieuk deui. Waktu tinggal 10 menit deui pikeun kuring bebas ku melendang di luar. Tamat cenah ieu pamirsa. Carpon anu judulna Tarima Salah. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.